Pas dua nana asup, lantaran anu muka panto Mardi, Elsa langsung manggut ka Mardi jeung ka Lastri anu aya tukangan Mardi. Mang, Bi, wilujeng enjing, Elsa oge manggut ka Udin jeung Icih, anu nangtung ngarendeng rada anggang. Kang Udin, Icih, wilujeng enjing, nepangken iya alo abdi, sandi Kevin. Sandi buburu manggut ka sararea tanpa ngucapkeun nanaon. Lastri rada kolohok, sabab kungsi ngadengeti Elsa, lancekna Elsa kawin ka kulawarga Kevin, sedengkeun kulawarga Kevin ka asup kulawarga top 10 di Jakarta, jadi sandi tangtu leuwih beung harti Elsa. Lastri teu nyangka, katurunan ti kulawarga top 10 umumna sombong, tapi sandi mah henteu, katingalina sopan pisan. Duh Gusti, bibi bagja pisan bisa kaanjangan ku kulawarga Kevin, keur kasep teh sopan deui, sok dariuk. Lastri teu nyaho lamun sandi oge saacana mah pamuda goreng adat, ayuna kaciri sopan soteh lantaran sieun ku Udin, sandi datang ka Bandung lempang sarta teu meunang ninggalkeun kota Bandung salila sataun. Eta hukuman ti Udin ka dirina, sandi sieun hukumanna ditambahan jadi 2 tahun lamun ngalakukeun kasalahan, jadi sandi memang kudu hati-hati. Tanpa sadar sandi nyarita ka Udin bari tungkul, Kang Udin hapunten sagala kalepatan abdi. Jelas Icih, Lastri jeung Mardi silih reret, teu ngarti kunaon ti tadi sandi teu ngomong, sakalina ngomong langsung menta hampura ka Udin. Ningali kabeh kawas anu bingung, Udin buburu nembalan bari seri. Oh, masalah undangan makan malam ti kuring, tapi anjeun teu datang, teu nanaon, kuring bisa ngamaklum lantaran anjeun pasti sibuk. Sandi ngarenjak, sabab Udin ujuk-ujuk nembalan sarupa kitu. Untungna sandi buburu sadar yen biu manehna ngucapkeun hal anu salah, sandi buburu manggut, siganna Udin teh hayang kulawargana nyahoon aya masalah antara Udin jeung dirina. Hatur nuhun Kang, sangkan eueuh kacurigaan ti kulawargana, Udin ngareret ka mitohana. Waktos abdi ngaramal ka Jakarta tea, abdi dipiwarang ku Icih nepangan kulawarga Wisesa kumargi ninina Elsa ulang tahun. Kaleresan pendak sareng sandi, abdi ngajangjian, upami sandi sumping ka Bandung, abdi bade neraktir anjeunna makan malam, nanging sandi teu sumping. Karek oge Mardi, Lastri jeung Icih mimiti ngarti, sandi kalah nyarita deui. Sumuhun, abdi teu nyangke perjalanan anu kedahna cekap 3 dugi 4 dinten malah janten saminggon kumargi sampeyan abdi lalecet. Jelas tiluanana karerung deui bari silih reret, Lastri nanya. Sandi, waktu diondang makan malam ku Udin memang anjeun acan aya di Bandung, perjalanan ti mana nepikeun ka kudu saminggu. Sandi beki tungkul bari ngadek-dek kawas jelema anu keur diinterogasi ku polisi. Abdi, abdi ti Jakarta, tapi mapah, lempang, cuk Lastri, tiluana kolohok reuwas, Mardi mah nepi ka nepak tarang bari ngadaya gedak nyerande kana kursi. Saurang pamuda terhormat ti kulawarga Kevin datang ka Bandung ti Jakarta lempang bari usum hujan kieu, grentes Mardi. Udin nepi ka gagaro sirah, hayang Sri aya, kehel aya, Elsa katembong kekerot ambek bari ngadelekan ka Sandi, dina hatena mah hayang merekpek nekean sirah Sandi, bakat ku aral. Nempo sarerea kawas anu kaget ngadengena, Sandi buburu nyarita deui. Sumuhun, satadina iseng hoyong mapah, Lastri beki bingung, nepi ka tumanya jero hatena. Iseng, naha lantaran beunghar nepi ka bosen naik kendaraan. Sabab geus teu kuat ngadengena, Elsa buburu nyarita. Mang, Bi, salaresna kasumpingan abdi kadiu bade nguningaken wirehna abdi bade cuti salami 3 dinten di Jakarta, kumargi sandi nembean di Bandung, janten sandi priyogi kenal ka kulawarga Mamang sareng Bibi, margi ku abdi parantos dicariosan, salami abdi teu aya di Bandung, upami aya nanaon piwarang sumping kadiu, abdi sejawiat sandi. Mardi buburu nembalan, Elsa, anjeun sobatna Icih, anjeun geus kawas dulur jeung Icih, pasti Icih sarta kulawargana kuring bakal ngajaga sandi, ulah hariwang. Lastri oge nembalan, enya, ulah asa-asa kadiu lamun aya nanaon. Ningali suku Lastri anu di gips, Elsa nanya, Bi, sampeyan salira teu acan damang keneh, meni asalami. Lastri ngarahu, anu harita mah geus cager, ngan bibi kurang waspada, akhirna potong deui, tijalikeh dina tangga. Elsa ngarenjak, aduh, tangtos anu ngadua kalian mah langkung nyeri, kumaha saur dokter. Lastri ungguk, nyeri mah pasti, kawas basa potong anu mimiti. Jok dokter butuh waktu rada lila pikeun bisa cager deui. Elsa ungguk, didoakan enggal damang Bi, hatur nuhun, cuk Lastri. Icih ngarasa era, Elsa pamit tapi teu bisa ngabahanan nanaon keur oleh-oleh. Elsa, anjeun teu nelepon heulati anggalna, ujuk-ujuk pamit rek balik, mata kuring teu sempet nyiapkeun oleh-oleh nanaon keur bawaan anjeun ka kulawarga. Hampura, kuring era, teu kawas anjeun, tiap datang ka Bandung pasti mawa oleh-oleh keur kuring. Pangnepikeun weh salam kuring ka sararea kulawarga Wisesa, saprak kuring kawin, kuring acan kungsi nganjang deui ka imah anjeun di Jakarta. Elsa seri, kunaon bet mikiran masalah eta, kawas jeung saha wae, teu nanaon, kuring bisa ngamaklum. Elsa oge ngararet ka Udin, Kang Udin, upami aya waktos, ameung atuh,
ajak Ici liburan ke Jakarta, salira oge pantos kenal sareng Nini, candak Ici nepangan Nini, tangtos Nini bakal bingahan pisan. Udin ungguk terus ngararet ka Ici surti, buburu nembalan ka Elsa. Elsa, kuring pan digawe, hese pikeun neangan waktu kosong, tapi insya Allah, lamun memang boga kasempatan, kuring pasti ulin ka ditu. Kerja rongjon ngobrol, bel panto disada, Mardi buburu hudang muru panto. Terus dibuka satik, Mardi kolohok nempo Susi anu dangdanana leuwih gelis tibatan kamari, Susi Sri bari manggut. Pa Mardi, hapunten abdi sumping deui, Mardi memang kungsi nempo Susi 2 kali, munggaran panggih waktu Ici ngaresmikeun kantorna, kadua kamari, sanajan Susi kamari mah teu loba ngomong sabab meran era ku gegeden sejena, ngentenyang ka ayuna datang deui sorangan, jelas Mardi ngarasa rada aneh. Sanajan kumaha Susi wakil direktur Bima Raya Group, elit bisnis terkenal di Bandung, ngarana geus teu birek deui, salianti eta Mardi oge loba ngadengeti Ici, usaha Ici oge loba dibantu ku Susi, Susi mineng mere proyek gede jeung leutik ka Ici. Mardi ngararet ka sarerea, Ibu Susi, wakil direktur Bima Raya Group anu sumping. Ici ngarenjak buburu nangtung rek ngabagiakeun, Elsa oge ngarenjak, sok sanajan kakayaan jeung status Elsa leuwih luhur tibatan Susi, tapi di Bima Raya, Elsa ukur pagawena Susi bosna, Elsa jelas era. Akhirna sarerea nangtung. Saenggeus panto dibuka, Susi asup terus manggut ka sarerea. Wilujeng enjing, hapunten abdi sumping bari teu ngawartosan heula. Ici buburu nembalan, Ibu Susi, abdi anu sakedahna sumping nepangan salira, nanging abdi teu acan aya waktos, nembe tiasa libur dinten ieu, mangga calik Bu. Susi Sri, sameme diuk, Susi mikeun heula hadiah ka Ici. Ieu tanda panuhun ti abdi kangge Ibu Ici. Margi salami ieu salira tos seueur ngabantos pademelan abdi kangge Bima Raya, mangga ditampi. Ici jadi era, Bu, naha janten Ibu anu nganuhunkeun, kedahna abdi anu nganuhunkeun ka Ibu. Margi Ibu tos seueur masihan padameulan Bima Raya ka abdi. Kamari Ibu tos sumping ka dieu, ayeuna masihan deui hadiah. Susi Sri, perusahaan salira sareng Bima Raya tos lami janten mitra, hadiah alit ieu teu aya nilaina dibanding sareng nilai kamitraan anu kedah tetep dijagi, salira teu kedah ngaraos isin, perkawis kamari, eta mah kunjungan anu dikoordinir ku Paisak khusus kangge Paudin, sanes antawis abdi sareng Ibu Ici. Mardi jeung Lastri oge manggut nganuhungkeun ka Susi, duanana kataji ku kasopanan jeung kagelisan Susi, terus panon Lastri netep hadiah dina lengan Ici, ngabayangkeun eusina, tenyang kasalian kamari mere hadiah ka Udin sarta ngumpulkeun sacara kolektif ti karyawan Bima Raya, ayuna sacara pribadi oge mere ka Ici. Mardi ngararet ka Udin bari Sri, Din kulantaran aya Ibu Susi, jik ngajian heula teh keur para tatamu, ulah dianggurkeun kieu. Udin manggut terus nangtung ngalengka ka tukang, ningali Udin dititah ngajian enteh ku Mardi, Susi ngarenjak, ngarasa teu ngeunah dirina dipangieunkeun inuman ku dunungana sorangan. Di lain-lain oge Udin pamilik Bima Raya, saurang ningrat ti kulawarga Subrata, Susi gogodeg. Teu kedah repot-repot Pa Mardi, sawios, abdi sanes tamu penting. Teu repot, tembal Mardi bari Sri, kamari teu sempet nyuguhan nanaon pisan lantaran anu datangna loba pisan, piraku ayuna dianggurkeun deui. Sabab ti ruang tamu ka ruang makan ukur kahalangan ku ruang kulawarga, jadi kaciriku sarerea Udin migawe inuman, Udin nyolokeun teko pemanas kanal yang listrik, bari nungguan cai ngagolak, Udin nyiapkeun sababaraha cangkir dina baki. Panon Susi netep Udin, ngarasa mangwatirkeun, saurang anu paling dipihormat ku dirina masih tunduk ka mitohana, naha Mardi teu nitah Ici, jeung naha Ici oge ngantep. Susi make pakaian gawe krem khas awewe karir, tapi dilapis ku rompi ipis warna kopi anu mapayas pangawakan anu bodas bersih, buuk galing muntang nyampai nepi kana tak-tak kacida gelisna. Susi acan meurhatikeun ka Elsa jeung ka Sandi, jadi Elsa buburu nanya ti heula ka Susi bari manggut. Wilujeng enjing, wilujeng tepang di dieu Ibu Susi. Susi karek sadar aya Elsa, buburu nembalan, aya Elsa, keur naon anjeun di dieu, lain cuti, naha acan balik ka Jakarta. Ayuna langsung ke Jakarta saatos ti dieu, tembal Elsa. Pas nempo kagelisan Susi, panon Sandi teu kicep-kicep mencerong, jantungna langsung ratuk tutunggulan, sanajan teu sagelis warni, tapi penampilan jeung pesona anu ditembongkeun ku Susi teu eleh ku warni, bos Susi boh warni, memang duanana wanita karir, penampilan kudu tetep prima demi ngajaga wibawana. Sandi buburu ngararet ka Elsa, Elsa, anjeun moal ngawaukeun si gelis ka kuring. Elsa rada teu panuju ku cara ngomong Sandi, tapi buburu nyarita. Aeha muhun Bu Susi, nepangkeun, ieu alo abdi ti Jakarta, Sandi Kevin, anjeunna nembe opat dinten di Bandung. Terus Elsa ngararet ka Sandi, Sandi, ieu wakil direktur Bima Raya Group, namina Ibu Susi. Sandi manggut, abdi tos lami ngadangun nami sareng reputasi salira di widang bisnis, saatos ayuna tepang, abdi teu sangsi deui, salira memang hebat. Hatur nuhun, tembal Susi unggek.
Susi oge jelas nyaho kana identitas Elsa atau Sandi. Dua nana memang anak pengusaha benghar di Jakarta, masih katurunan ningrat. Beda jeung Susi anu ukur seorang rakyat biasa, ngan pada dipercaya 100% ku Udin pikeun ngendalikan Bima Raya Group. Anu ngajadikeun dirina loba gaul jeung gegeden sarta pengusaha-pengusaha gede. Jadi ayana Elsa jeung Sandi di ima Udin. Susi mah tengah rasa aneh. Komo pernah ngadengeti Udin yen Elsa sobatna Ichi. Geus lila akrab jeung Mardi sakulawarga. Jelas dua nana memang keur nganjang silaturahmi. Beda jeung Sandi, dirina ngarasa kuciwa sabab jawaban ti Susi biu kadengena biasa wae, teka ciri serap ku dirina, sifat Sandi anu sombong anu ngarasa dirina ti kulawarga ningrat beunghar, langsung ngoceak. Nah harga diri aing di Bandung bet jadi kieu, eueuh jelema anu ngareret, eueuh nures, hormat atawa muji, beda jeung di Jakarta. Sandi nyarita deui ka Susi, Bu Susi, salira elit bisnis terkenal di Bandung, upami salira kagungan niat ngali didamel ka Jakarta, salira tiasa sumping ka Kevin Group langkung agang dibanding Bima Raya Group, kubantosan abdi, salira tiasa ngejabat wakil direktur di Kevin Group, gaji salira bakal langkung ageng. Sandi boga anggapan omongana bener, harapana Susi bakal katarik ku tawarana, tapi teu disangka Susi gogodek. Hatur nuhun Sandi, abdi ngaraos nyaman di Bima Raya, teu aya rencana ngali ka perusahaan sanes. Sandi jelas kuciwa, tapi tetep ngolo, Bu Susi, Bandung kota alit, prospekna oge awon, di dieu karir salira moal tiasa berkembang maksimal, di Jakarta salira bakal langkung majeng, langkung terkenal, langki jalmi anu kagungan kamampuan sapertos salira. Sandi ukur hayang mikat Susi, Sandi moal nyang kalamun omongana geus nyinggung Udin, anu ngedenge keun sagala ucapana ka Susi ti ruang makan, di lain-lain oge Susi pagawe kapercayaana, Bima Raya milikna, Bandung kota anu paling dipika cintana, ayuna kabeh disapelkeun ku Sandi. Udin buburu ngirim chat wa ka Sarah Gunawan. Sarah, pangepikeun ka Kapiadi anjeun si Willy sangkan ngabejaan kulawarga Kevin, yen hukuman Sandi di Bandung ditambahan 1 tahun deui. Kulawarga Kevin tita langsung ngabejaan Sandi via chat, ayuna. Sarah buburu malesan chat ti Udin, memangna Sandi ngadamel masalah deui sareng akang. Enya, mangaruhan karyawan kuring pindah ka Kevin Group, ngahina Bima Raya jeung nganggap remeh ka kota Bandung, kuring teu tarima, tapi alasan ieu ulah ditepikeun ka Willy, cukup nepi ka anjeun hunggul, tembal Udin. Sandi masih terus mikiran omongan naon deui anu kira-kira bisa ngajadikeun dirina bisa leuwih deket jeung Susi, ngan teu lila ponsel dina sakuna ngageter, buburu ditempo, ternyata chat ti indungna, Dorce. Ngajian masalah naon deui atuh sia teh koplok, biu den Willy nelepon eman nambahan hukuman anjeun jadi 2 tahun kudu cicing di Bandung, lantaran geus nyinggung deui si Udin. Sandi langsung leles macana, 2 tahun, bet karek 4 poe oge meuni geus asa sabulan, beb iraha kuring nyinggung si Udin, gerenteusna. Sandi ngararet ka Udin anu keur nyicikeun cai panas kana cangkir, terus Udin nanggei baki ka ruang tamu, baki ditunda dina meja, Sandi buburu nyarita ka Udin anu keur nundaan cangkir ka harapan tiap jelema. Kang Udin, abdi, Udin nunda cangkir harapan Sandi bari seri. Mangga Sandi, dileuweut entehna, pasti raos, upami kirang nyarios, tiasa nambih 2 cangkir, 3 cangkir atanapi 4 cangkir, teu kedah isin-isin. Cekap, ulah ditambihan deui, 1 tahun oge abdi bihang kiat, tembal Sandi. Sarerea kerung melongkah Sandi, nah ditawaran nginum enteh bet nembalan 1 tahun. Ukur Sandi anu ngartikana ucapan ancaman ti Udin, sacangkir hartinapan 1 tahun, Sandi ngararet ka sarerea, terus manggut era. Maksad abdi sacangkir oge teu acan seep ulah wakana wisan deui. Sandi akhirna tungkul bari kerung, otakna mikir deui. Iraha kuring nyinggung, nah bet ditambahan 1 tahun, nah pedah nyarita ka Susi, lamun enya, nah bet Udin anu kudu kasinggung, asa katerlaluan. Ici netep ka Udin, sumuhun Kang, hiji oge teu acan dilewet, boa Sandi sedepan boa henteu kana entehna, ulah waka ditawisan deui. Mardi ungguk, pasti dedeyeun lah lamun gas nyobaan mah, bapa oge pan biasana nepikeun ka sateko teu karasa beyak ku sorangan, memang ngena entehna. Udin ngareret deui ka Sandi, cangkir ngahaje disorong deui sangkan leuwih deket ka Sandi. Sok kobian heula, pasti kaangge, ieu enteh kualitas super, langki di pasaran. Sabab sieun ditambahan hukumanna jadi 3 tahun, Sandi buburu ngangkat cangkir terus diregot satengahna, hatena mah hayang ngajerit cerik, 2 tahun cicing di Bandung ukur jadi supirna Elsa, tangtu bakal ngarumas pisan. Kunaon aing bet kudu amprok jeung wawu ka si Udin, dosa naon atuh, saacan kuring datang ka imah Soni Nata Prawira, kahirupan kuring acan pernah nalangsa, padahal pamajikan si Udin geus gelis, tapi kuring teu menang ngagoda Warni, ayuna kuring oge teu menang ngagoda Susi, memangna lamun resep ka awewe di Bandung kudu izin heula ka si Udin, gerentusna. Entehna raos pisan Kang, kaangge sareng katampi pisan ku abdi, hatur nuhun, ceuk Sandi, lenggena ngada rek dek kawas anu kerlilinien nunda cangkirna deui kana meja.
Elsa oge ngarenjak merhatikan sikap Sandi anu ngadadak gembar jeung nyimak obrolan antara Udin jeung Sandi masalah enteh, nu sejen mah nu nyaho antara Udin jeung Sandi memang keur boga masalah. Elsa bingung, otakna ngolah kalima Udin anu nyebutkan Sandi bisa nambah enteh jadi 2, 3 atawa 4 cangkir, pasti aya kaitana jeung hukuman Sandi anu geus dititah lempang ti Jakarta ka Bandung. Elsa nanya ka Sandi lalaunan. Sandi, aya naon? Sandi mikeun ponselna ka Elsa, dina layar ponsel aya chat ti lancekna. Saenggeus Elsa maca, Elsa oge kolohok, Elsa tenyang ka Udin bakal kejem ka Alona, padahal nurutkeun Elsa, sama sakali eueuh tingkah laku atawa ucapan Sandi anu geus nyinggung Udin. Elsa mikeun deui ponsel ka Sandi, terus Elsa ngahuleng deui mikiran kajadian saprak asup ka vila nepikeun ka detik ieu, naon kira-kira kasalahan anu geus dilakukeun ku Sandi. Nyinggung Udin, jelas henteu, Sandi teu ngucapkeun kalimah kasar. Teu nembongkeun kasombongan, ngaganggu Icih, eta oge henteu, Sandi moal wani ngaganggu pamajikan batur harapan salakina, ngaganggu mitohana Udin, eta oge lain, terus naon atuh anu geus ngajieun Udin kasinggung. Elsa ngararet ka Susi, terus kerung, nah kasinggung lantaran ucapana ka Susi, tapi naon alesana bet kasinggung, Susi wakil direktur Bimaraya, ukur aya hubungan kerjasama jeung Icih, eueuh kaitana jeung Udin, sanajan Udin wawu ka Susi, kuduna Udin teu perlu kasinggung, memang waktu tadi Udin ninyo enteh di ruang makan. Panon Susi telepas ti Udin. Nah, satu kangen sararea 2 nana aya hubungan. Pikiran Elsa begitu puguh, sabab hatena geus kacampuran ku panas jeung timburu. Naluri kuring sebagai awewe moal bisa dibohongan, pasti Susi bogohan ka Udin, saperti kuring bogoh ka Udin. Elsa sabenerna panasaran hayang nalungtik hubungan Susi jeung Udin, ngan ku sabab waktu geus beki mepet kudu buburu balik ka Jakarta, akhirna niatna ditunda nepikeun ka dirina balik deui ka Bandung. Kang Udin, Icih, Bibi, Mang, abdi kedah ka stasiun, jadwal pemberangkatan karetana sakedap deui, bilih teu kabujeng, hapunten, abdi seja pamit. Sabab Elsa jeung Sandi geus nangtung, sarerea teu bisa ngahalangan, Icih buburu nangtung bari nyarita. Wianasa, kuring teu bisa nganter ka stasiun. Teu kudu, ayeuna mah pan geus aya Sandi anu nganter kuring ka mana-mana, jeung de anjeun pan keur aya tamu, cuuk Elsa bari manggut ka Susi. Ibu Susi, hapunten abdi kedah angkat ayuna, hati-hati Elsa, cuuk Susi ungguk. Hatur nuhun ka sadayana, cuk Elsa bari ngalengka kaluar dituturkeun ku Sandi, Icih ukur ngantiorkeun nepi kana teras. Saacan naek kana mobil Sandi nyarita ka Elsa, Bi, si Udin keterlaluan, memang salah kuring tadi naon. Elsa ngarahu, sigana lantaran anjeun ngagoda Ibu Susi. Sandi kukulutus, memangna Susi geus kawin, pan acan, nah kuring teu menang ngagoda, sigana si Udin sirik, padahal pamajikana gelis, warni oge bogohan, piraku masih keneh hayang ka Susi. Elsa ungguk, enya bibi oge sarua ngaduga kadinya, lamun teu Kang Udin anu bogohan, Susi anu bogohan, atawa duanana memang geus aya hubungan. Hayu naek, cuk Elsa bari naek kana mobilna. Sandi oge buburu naek terus ngahirupan mesin mobil ngageleyeng kaluar ti klaster Abu Genfil Vilas. Jadi beki panasaran kuring mah, kunaon si Udin meni asa ngajago di Bandung, ngowa-ngowa kunaon ka kuring, geleg-geleg kunaon, meni siga anu hayang puas wae. Elsa gogodek, bibi oge sarua panasaran. Padahal salila ieu Kang Udin kacirina satia pisan ka pamajikana. Sandi jebi, ulah percaya kana tetempoan jeung caritaan Bi, hate jelema mah urang moal bisa neleman. Padahal lamun bibi tadi teu maksa kuring milu asup ka imah si Udin, meureun hukuman kuring moal nambahan. Elsa ungguk, enya, bibi anu salah, bibi mentah hampura, kuduna memang tadi anjeun teu kudu milu asup. Sandi nyarita deui, mun bisa, coba lalaunan bibi olo si Udin sangkan ngabebaskeun hukuman kuring, sugan ariku bibi terus diomongan mah hatena leah. Elsa ungguk, lamun bibi geus balik deui ka dieu, bibi tangtu bakal nyarita, anjeun teu perlu hariwang, bibi oge perlu nalungtik, aya rusiah naon antara Ibu Susi jeung Kang Udin. Saenggeus ngantiorkeun Elsa, Sandi balik ka kontrakana bari nyakuan duit 150.000 pamere ti Elsa, duit jajana dijataku Elsa ukur 50.000 sapoe sasuai jeung kahayang Udin, Sandi ukur bisa ngaheruk lalangkarakan di kamarna bari hatena pinuh ku kasedih. Cynthia oge harita kersedih lantaran hukuman ti Udin, kulawarga kusumah leuwih parah. Awalna Rukmini nyanggupan pikeun datang deui ka supermarket bari rek narima bayaran anu geus ditikelkeun jadi 60.000, ngan kusabab isuk-isuk geus diriwekeun ku leungitna duit. Akhirna teu jadi indit digawe. Saenggeus adu bacot jeung Lastri, Rukmini ngalungsar diuk dina kursi bari nungguan Dudung jeung Karsidi di kamarna. Rukmini bingung sabab teu boga duit saperak-perak acan. Awalna Rukmini rek nita unah anu indit digawe ka supermarket, tapi lantaran Rukmini moal sanggup ngurus Dudung jeung Karsidi, akhirna teu jadi nitah. Daharan oge ukur aya sesa tadi peting pamere ti kantin supermarket ti, sabab memang dibere loba,
jadi cukup kersa kalian dahar deui mah, ngan ngaranna kadaharan geus diasakan, moal kuat ditunda lila-lila, sayurna malah geus hasem, kari sesa sangu jeung garingan, sanguna oge geus rada bayi. Una geus ngahanetkeun sayur jeung ngasupkeun sangu kana magikom, terus dibawa ka lantai 2 ngajak Rukmini dahar, tapi Rukmini nolak. Paling cukup kersa kalian deui, jadi ulah di dalahar ayuna, bisi peting lapar teu bisa sare, urang dahar babarengan deui peting. Una ngeclakeun Cipanona, nih, upami dilamikeun deui, bilih tambi reksak moal layak dituang, sanguna tos rada bayi, sayurna oge tos hasem, moal raos, malih janten pipanyawatan. Rukmini ngusapan lengan Una, lamun di dahar ayuna, naon anu rek di dahar keur engke peting, anjeun daek kasiksa teu bisa sare lantaran lapar. Dudung nyarita, nih, kunaon teh didamel deui atuh, sanos tos siang, saha anu uninga supermarket masih peryogi kangge shift 2. Rukmini gogodek, nini teu sanggup digawe peting dung, nini pan geus kolot. Dudung oge nginghak, Cipanon geus mimiti merebei deui, nempo ka kolotana, memang moal bisa maksa Rukmini indit. Karsidi buburu ngomong, sabar dung, tahan deui lapar keur sapoe ieu, isukan nini pasti digawe deui, anu salah mah indung maneh, duit ukur sakitu-kituna, der dibawa kabeh. Una umbek bari nginghak, emang memang keterlaluan, tega nyiksa anak kalaparan, teu aya kanyaahna pisan. Rukmini kekerot, lamun indung maneh boga hate, inget ka kulawarga, moal daek jadi ublak di tambang batubara, memang sifat iblis mah kitu. Sabalikna Udin geus siap-siap deui ngolah sagala rupa papasakan keur makan malam, sagala rupa bahan anu rek diolah jadi kadaharan nu ngararana geus numpuk dina meja dapur. Udin memang boga keahlian masak paling hade di kulawargana, jarang sarerea ngarumpul kawas ayuna, Icih, Mardi araya di imah, jadi Udin sumanget pisan. Lastri anu sukuna pengkor ukur bisa diukbari kurat keret, Icih anu ngumbah sayuran jeung bahan sejena, ngarendos bumba-bumbu, jadi asistena Udin, sedangkan Mardi sibuk di kebon, ngoredan jukut liar anu mimiti jarangkung, kabehana katembong bungah pisan. Geus rep-repan magrib, sagala daharan ngena geus jaradi, ngalaya minuhan meja makan, ngajaja kabehanana teu makan siang sabab hayang leuwih ponyo dahar dina makan malam. Di Villa A04, Gena, Lexi jeung Tania geus baralik digawe, kabeh rencana marasak deui babarengan kawas kamari, sabab gajina geus ditaraikeun jadi 60.000. Hasil tiluan teh rada lumayan, bisa kabeli lauk, hayam jeung sayuran. Sabot Lexi jeung Tania masak, Gena anu di kampungna boga kabiasaan ngajieun sasajaen, gudang letik di dapurku manehna dirobah jadi goah. Gena oge geus meuli parukuyan jeung menyan sarta nyiru letik, sasajen disiapkeun dina nyiru letik, kesina sagala rupa, cau, salak, jeruk, apel, endog kulup, kabeh ukur hiji-hiji, teu poho kopi pahit sagelas, permen sasiki, duit 1000 perak salambar, beas sagelas, kembang 7 rupa jeung surutu. Tujuanna cenah maker ngungkapkan rasa syukur geus bisa cicing di villa mewah, oge sangkan rejeki kaharepna terus dibere kalancaran. Saacan ngablem menyan, Gena ngajak Lexi jeung Tania ngadoa babarengan di goah, telila sengit hasep menyan geus nyambuang di dapur, terus tiluanana kalaluar deui, langsung ngariung dina meja makan pikeun dalahar. Kabeh kagiatan Gena, Lexi jeung Tania katempuun ku Rukmini jeung Unah ti lantai 2, duanana ngambes sengit papasakan jadi teu bisa nahan rasa laparna. Terus narowong ka handap, duanana nerian ciduh lantaran ngarui kabita. Sabab geus peting, akhirna Rukmini nita Unah mawa daharan anu tadi teu didahar ka kamar Karsidi, sarua maranehna oge rek dalahar, ngan hanjakal sayurna geus ngabudah, sangu oge geus beye tek ler kawas bubur, jadi kapaksa dipicen, atuh anu bisa didahar teh kari dengeuna anu garingan hungkul, goreng tahu, goreng tempe, orek tempe jeung gorengan kacang kadele. Kapaksa dibagi-bagi keur obatan. Terus ditarambul teh disanguan, Dudung ngarahu bari nyarita ka Unah anu keur ngahuapan. Nah, sanajan katempona opat rupa, tapi sabenerna ieu teh ngan sarupa. Maksudna, Unah nanya, Dudung seripait, tempo wiku maneh, tahu tina kadele, tempe tina kadele, orek tempe oge kadele, gorengan kadele deui wae. Lantaran ukur 6 bulan dengeuna baringan kabagean satik ewang, katambah geus 24 jam nahan lapar, jelas opatana masih ngarasa lapar, Unah nanya ka Rukmini. Nih, kinten-kinten tuangan Gena, Lexi sareng Tania nyesa moalnya. Rukmini gogodek, nini teu nyaho, sanajan nyesa oge acan tangtu mere. Abdi lapar keneh, Unah ngahruk tungkul, Rukmini ngusapan tonggong Unah. Mane nempo tadi si Gena nanggei sasajen anu esina bubuahan jeung beas, sasajen mah tangtu moal di dalahar, pas maranehna sarare urang pao. Di A05, beres dalahar Udin sakulawarga dari uk ngajajar santai dina sofa panjang di ruang kulawarga bari lalajo Festival Musik Indonesia dina TV, Mardi jeung Udin nyarekelan cangkir entek karesepna, Icih jeung Lastri jonjon ngadalahar sangrai suuk. Nempo sangrai suuk dina keler geus hampir beyak, Icih mawa deui koaci sapak, Lastri kolohok. Cih,
Anjen ngora keneh, ulah loba teuing ngemil bisi lintuh. Ges lintuh mah hese hayang begang deui teh, ges boga budak onaman mending, da memang butuh gizi keur asi budak. Lastri oge ngareret ka Udin. Din, mane oge ulah loba teuing nginum enteh. Beja nakalobaan teuing nginum enteh mah goreng keur kasuburan lalaki. Ganti ku susu atawa inuman sejen anu bergizi. Ulah nurutan bapa maneh. Ici jeung Udin silih reret, terus Icih nyarita ka Lastri. Ma, ulah ngebahas wae masalah eta atuh, abdi izin. Lastri nembalan, emang ngomong sanyana, lain maksud rek ngera-ngera maneh, eta anu mineng disebutkan ku pakar parenting jeung pakar genetika dina TV. Ici ungguk, muhun abdi ngartos, tapi ulah sagala dikaitkan sareng kehamilan atuh, Kang Udin resep enteh nyawios, abdi resep ngemil nyawios, anu penting teh kamalinaan. Lastri jamedut, ari maneh, diomongan teh sok salah tarima, pancuk ema oge kurangan, lain ulah. Mardi milu ngomong, sanajan loba ngemil oge si Icih mah moal lintu kawas maneh, awakna bakal tetep alus sabab nurun ti kuring. Lastri langsung muncereng, awakna begang nurun ti maneh, tapi kagelisana nurun ti kuring. Mardi nyakakak, di kamar maneh aya enteng teh, sok ngaca tara, cik ngarendeng terus ngaca babarengan, ngarah maneh nyaho, benget maneh mah bulet, si Icih mah lencop, anu bengetna lencop saha, maneh atawa kuring. Lastri langsung maledok Mardi ku tutup keler. Untung tutup kelerna tina plastik, Ici jeung Udin anu diuk di tengah nepi ka ngelok. Ngomong we aing goreng patut kitu, montong sok bulat belit nyarita, make jeung kudu ngaca babarengan jeung si Icih sagala. Mardi ngareret ka Udin, Din, ulah ngadenge keun omongan indung maneh. Bapa resep enteh ti bubudak, tapi tetep subur. Eueuh kaitana kasuburan lalaki jeung enteh. Sing percaya ka bapa, anjeun bakal boga budak loba. Sok nambah deui entehna, kituna teh bari nyicikeun deui enteh tina teko kana gelas Udin. Ici ngarasa beki era, teuing kumaha, tiap ngadenge obrolan masalah anak, Ici sok ngarasa era ku Udin, Ici buburu nangtung. Upami bade nyarioskeun masalah eta wae, abdi bade ka kamar, bade istirahat ti payun. Tapi leungeunna dibetot ku Lastri sangkan diuk deui. Hais ulah, iraha urang bisa ngumpul ngariung kieu opatan bari suka bunga, hampura lamun omongan ema aya nu salah, diuk deui, acara TV keur memejehna rame. Mardi oge ungguk, anjeun pan isuk masih libur, bapa oge moal ka asosiasi. Matak naon sakali-kali masarerea begadang nepi ka tengah peting, ngarah leuwih akrab. Ici jamedut, muhun tapi ulah nyarioskeun wae hal anu kirang penting, komo bari parasea, enya ema janji, tembal Lastri, ngan masalah pasea mah tuh ngomongna ka bapa maneh, anu sok ngajalanan ti heula, bapa oge janji, tembal Mardi ungguk, terus nyuruput deui entehna. Udin narima 2 chat dina ponselna, pas dibuka, tinanako, chat anu kahiji gambar buruan imahna di Kyoto anu katutup salju, chat anu kadua hiji kalimah, tinggal Kang. Wengi ieu hujan salju deui di Kyoto. Ningali foto kiriman ti Nanako, Udin ras inget kejadian harita, di tengah kandelna salju, Udin nyalametkeun Nanako anu rek dikadek baheungna ku katana, jeung teu kahaja nyalametkeun Ziyu jeung Sufri. Sanajan Udin nyaho maksud Nanako ngirim foto eta pikeun ngeunang deui kejadian penting harita, tapi Udin teh hayang ngomong kapapanjangan, jadi buburu males. Enya, enda pisan, hanjakalna di Bandung mah hujan salju. Udin ngarasa urusana jeung Nanako geus beres, Nanako geus cager deui, anu kudu dipika hariwang, geus waktuna ngajaga jarak. Tapi Nanako pinter ngartikeun kalimah, Nanako bisa maca pikiran Udin. Salira pasti nuju kempel sareng kulawargi, hapunten tos ngaganggu, wilujeng wengi. Tapi saenggeus ngesen kalimah eta, Nanako ujuk-ujuk ngeclakeun Cipanon, Nanako keur marengan bapana anu karek kaluar ti rumah sakit pikeun istirahat salila 2 poe di Kyoto, pas nepi, kaayang di Kyoto keur hujan salju. Jadi Nanako langsung ka pakarangan, sabab inget kejadian penting harita. Nanako ngarasa sono pisan ka Udin, buburu motret lokasi di mana harita dirina ditulungan ku Udin tina serangan ninja, foto langsung dikirim, ngan hanjakalna Udin teka tarik ngabahas kejadian penting harita. Sanajan kuciwa, Nanako ngarti, Udin geus boga pamajikan, sanajan resep, dirina memang kudu bisa ngawatesan jarak sangkan ulah aya anu kasinggung. Nanako nyakuan ponselna deui, terus diuk dina golodok di sisi teras bari melongka tengah pakarangan anu katutup ku salju. Takehiko anu 2 sukuna buntung seret tuur ayeuna ukur bisa mamake kursi roda listrik, lalaunan Takehiko ngadekeutan Nanako ti tukangeuna, sora dinamo anu ngagerakeun kursi nepi ka teu kadenge ku Nanako anu keur malawung, Culi jeung panon Nanako memang keur teu fokus ka sakitar, sabab pikirana keur ngabayangkeun Udin. Ningali Nanako anu keur ngalamun, Takehiko ngadehem. Nanako ngarenjak terus ngareret ka tukang. Pa, nah keluar, Takehiko seri, anjen lila ngajentul di dia, bapa ngarasa kudu maturan anjen. Nanako buburu nyarita, teu kedah pa, bapa kedah lebet deui, di dia tiis. Teu masalah, Takehiko seri, memang aya sababaraha kahayang anu pamohalan bisa kalaksanakeun, anjen kudu diajar ikhlas narimana. Nanako era,
terus tungkul, Bapak nyarios naon, abdi teu aya kahoyong nanaon. Takehiko pindah ka gigireun Nanako, panonna netep kana salju, leungeunna ngusapan tak-tak Nanako. Udin memang bager sarta boga kamampuan anu teu galip jeung batur, lalaki saperti kitu pasti loba anu mikasono, aya anu sono lantaran resep hunggul, aya oge anu sono bari dibarengan ku bogoh. Banget Nanako langsung bararem, Nanako memang teu bisa ngabohongan diri sorangan, teu bisa nyumputkeun perasaana, wajar lamun Takehiko ge milu merhatikeun, ngadenge biu Takehiko nyarita kitu, Nanako ukur ungguk. Takehiko seri, terus muterkeun kursi rodana, Bapak geus kolot, memang geus teu kuat kati isan, Bapak rek ka jero deui pikeun istirahat, ulah kamalina an ngalamun di luar, anjeun oge perlu istirahat anu cukup. Nanako buburu nangtung, mangga, dijajab ku abdi. Teu kudu, Takehiko gogodek, terus ngageleyang asup ka imah ninggalkeun Nanako. Nanako mencrong tonggong bapana nepi ka asup ka kamarna, Nanako diuk deui dina golodok, terus ngabongkokeun awakna, dua dampal leungeunna diantelkeun kana salju, terus ditapelkeun kana beungeutna, tis tina leungeun nembus kana pipina, langsung nyegerkeun pikiranna. Nanako tungkul, nuliskeun hiji ngaran dina salju ku curugna, Udin, terus Nanako melong tulisan eta, dua dampal leungeunna dipake nanggei gado, sikuna neul kana pingping. Beki lila tulisan beki lengit lantaran karakragan salju anu ngeprul muruluk ti langit, nepi ka akhirna tulisan teh lengit teka tempo deui. Akhirna Nanako nangtung balik ka kamarna. Di Osaka anu jarakna 40 km ti Kyoto, Roma Hermawan anu buntung sabelah leungeunna keur dikawal ku 4 pasukan bela diri Jepang, asup ka barak pasukan. Roma saurang jawara ti paguron kulawarga anu aya di Malingping, ngahaja datang ka Osaka pikeun ngalongok anakna nyaeta Rowley anu keur ditahan di penjara bawah tanah di barak pasukan bela diri Jepang nu aya di Osaka. Saenggeus ngaliwatan sababaraha pos pamariksaan, Roma dibawa ka hiji bangunan salantai tapi di jerona aya lift, dina tombol lift ukur aya tulisan 0, B1, B2, jeung B3, hartina aya 3 lantai kahandap hunggul, Roma dibawa ka B3. Posisi B1 jarakna 50 meter ti permukaan tanah, jadi B3 ayana sakitar 60 meter di jero tanah. Ia anu disebut pangkalan-pangkalan bawah tanah Osaka Self-Defense Force, pangkalan pertahanan anu dijieun khusus keur ngahindari tina serangan nuklir, biologi jeung kimia, hiji area anu penjagaana paling ketat. 50 genep jelema anu ditewat di bandara Osaka ditahan di dinya, kaasup Rowley, mustahil bisa kabur ti tempat eta. Roma dibawa asup ka pantau utama anu dijieun tina wajah anu kandelna 20 cm, leuwih kandel tibatan super brankas nu aya di bank, sarta ukur bisa digerakkeun ku tanaga mesin. Roma dibawa asup ka rohangan letik, di jerona ukur aya hiji meja letik jeung 2 kursi paharap-harap, Roma dititah diuk di salah sahiji kursi. Anjeun tungguan di dia, ceuk saurang penjaga terus Roma ditinggakeun sorangan. Hatur nuhun, Roma ungguk, saenggeus panto ditutup Roma rurat reret ka sakuriling rohangan, sanajan rohanganna letik, tapi aya 2 kamera CCTV di 2 juru lalangit anu nyorot ka dirina. Samenit saenggeusna, penjaga balik deui bari mawa Rowley anu 2 leungeun jeung 2 sukuna diborgol ku plat wajah. Waktu anjeun ukur 5 menit, ceuk penjaga ninggalkeun Rowley terus nutupan panto sarta dikunci ti luar. Cipanon Rowley langsung ngucur pas nempo indungna aya di jero. Rowley langsung ngadeketan Roma anu nangtung. Terus Rowley nyampaikan sirahna dina tak-tak Roma bari ngaguk-guk cerik, leungeun Roma anu ngan sabelah ngusapan tonggong anakna. Rowley, hampura nepi ka anjeun kudu ngarandapan nasib kawas kieu, ema anu salages ngirim anjeun ka kulawarga Sutama. Rowley anu leungeunna diborgol ukur bisa ngarapetkeun awakna ka indungna. Kunaon aya di dieu, kumaha carana tiasa ka dieu? Bapa anjeun anu nita emma ka dieu, tembal Roma, Bapa, Rowley mencrong banget Roma. Bapak salamet, tos aya di Indonesia, Roma ungguk. Salamet, geus di Jakarta, alhamdulillah, ceuk Rowley ngemplong. Roma nyarita deui, awalna bapak anjeun anu rek datang pikeun nyalametkeun anjeun, tapi dirina oge pasti diboro lamun ka tempo asup ka Jepang, jadi ukur bisa ngirim mema. Rowley kerung, penjagaan di dia ketat, kumaha salira tiasa lebat. Roma ngajelaskeun, anjeun memang dina pengawasan ketat, tuntutan anjeun hukuman mati. Tapi bapak anjeun boga hubungan HD jeung salah sahiji pejabat tinggi negara, saenggeus disogok samiliar, manehna siap ngabantu anjeun kabur ti Jepang. Kabur, Rowley curinghak, kumaha carana, aya puluhan ribu pasukan di dia. Roma ngajelaskeun, sanajan anjeun ditahan ku pasukan bela diri, tapi anjeun acan ngajalanan proses pengadilan, anjeun kudu diserahkeun heula ka TMPD tempat terjadina kasus, karek bisa disidang. Rowley nanya, janten diadilina di Tokyo, enya, Roma ungguk. Pasukan bela diri bakal mawa anjeun kana pesawat angkut militer ka Tokyo. Satepina di Tokyo, tim TMPD bakal ngawal kendaraan anu mawa anjeun. Di perjalanan, posisi anjeun bakal diganti ku batur. Rowley kolohok, memangna bakal tiasa ku cara kitu. Roma ungguk, ulah hariwang, kabeh geus diatur.
anjen bakal dibawa kabur kana perahu ti pelabuhan Tokyo, ngan, kulantaran bapak anjen gas kaluar duit loba pikeun nyalametkeun anjen ayeuna, anjen kudu bisa mulang tarima, kaharep na emami HP, jaga terus kasalamatan bapak anjen. Rowli ungguk, tanpa aya pamundut ti ema, abdi tangtos bakal ngajagi kasalamatan bapak. Roma ngajelaskeun deui, sanepina ka Indonesia. Pihak Jepang pasti bakal neangan cara pikeun bisa newak deui anjen. Jepang bakal menta Indonesia sangkan ngaekstradisi anjen balik deui ka Jepang pikeun diadili. Jadi anjen kudu ngaganti sagala identitas anjen. Bapak anjen bakal ngabantu dina hal pangurusan identitas kependudukanna. Kabeh ti mimiti akte lahir, KTP, alamat jeung kartu kulawarga bakal dirobah. Rowli tungkul, hartosna abdi kedah ngalesotkeun nami sutama abdi. Enya, demi kasalamatan anjen, Roma ungguk, sanajan kumaha anjen tetep darah daging Zidane Sutama jeung ngan ukur opat jelema anu nyaho, emah, bapak anjen, aki jeung anjen sorangan, jadi teu perlu ngaberatkan masalah ngaran, anjen tetep kudu ngajaga Rusia hiti sasaha, sabab lamun Liona nyahoun anjen anakna Zidane, pasti Liona bakal menta cerai. Rowli ngarahu, dugi kairaha abdi kedah ngarusiakeun hal ieu mah, na kedah salamina, sapanjang hirup abdi hoyong diangkan anakku bapa di payunan batur. Roma ngecelakeun Cipanon, anjen gubrak kadunya lantaran kahayang ema, bapak anjen malah teu nyahoun sama sakali, anjen teu kudu nyalahkeun bapak anjen, sanajan anjen disumputkeun ti batur, tapi dina hatena anjen tetep anakna, ayeuna bapak anjen kaluar duit loba demi nyalametkeun anjen sorangan, eta geus cukup pikeun nembongkeun kanyaahna ka anjen, anjen ngarti. Ngartos mah, Rowli ungguk, abdi teu ngalepatkeun bapa. Roma ngarangkul deui anakna, sababaraha poe deui anjen bakal diantarkeun ka Tokyo. Anjen tuturkeun jelema anu bakal nyalametkeun anjen, ema nungguan di Malingping. Ema moal ngantosan abdi di Tokyo, Rowli kerung. Roma gogodek, begitu anjen kanyahoan kabur, pamarentah Jepang pasti bakal ngeperakeun kabeh kakuatana pikeun ngudak deui anjen, sarta mariksa kabeh turis asal Indonesia anu datang saacana. Lamun data ema kanyahoan kungsi datang ka Osaka, petunjukna jelas, anjen bakal babari kapaluruh, ema kudu balik deui peting ieu keneh, keur ngalengitkeun jejak eta. Mangga mah, Rowli ungguk, penjaga muka panto bari nyerita. Waktu beyak, Roma netep Rowli, jaga diri anjen, inget kabeh omongan ema, anjen kudu nurut, ulah ngalakukeun kasalahan sangkan sagalana lancar. Rowli ungguk, dugikeun ka bapa panuhun ti abdi. Roma oge ungguk, jarang rencana anu bakal lancar 100%, kabeh gumantung kana kerjasama anjen. Rowli ungguk, sasumpingna ka Indonesia, abdi bakal langsung nepangan ema ka Malingping. Roma ungguk, memang kudu kitu. Ulah ka Jakarta deui saacan situasina bener-bener tiis, ulah betus kasasaha di dia, sabab ukur anjen anu rek disalametkeun, ulah nepikeun kanu sejen kuciwa, terus ngahalangan niat anjen. Mangga mah, abdi ngartos, tembal Rowli akhirna dibawa deui ka selna, sedengkeun Roma digiringkeun ku opat penjaga kaluar ti bungker ngaliwatan lift anu sarua. Rowli ngucapkeun syukur jeung nuhun ka Zidane dina hatena, sanajan ukur anak di luar nikah sarta statusna disumputkeun ti sasaha, tapi nyata, Zidane masih nenden kanyaah ka dirina. Rowli ngarasaras jeung beki hormat ka Zidane, dikretekeun niat dina hatena bakal terus ngajaga kasalamutan Zidane sapanjang hirupna. Awalna Rowli geus pasrah rek dihukum mati, tapi saenggeus panggih jeung Roma, harapan hirupna hurung deui sanajan kudu hianat ka 48 anak buahna anu ayeuna keur bareng di penjara. Di Bandung Udin sakulawarga masih lalajo Festival Musik Indonesia dina TV, icih ngareret ka Udin. Sakedap deui Sarah tampil kang, Udin ukur ungguk bari jongjon ngaregot entehna. Sanajan akhirna Udin nyahoyen Sarah saurang artis penyanyi jeung bintang film, tapi Udin acan kungsi nempo penampilan Sarah dina TV. Oge acan kungsi nyaho jenis lagu naon anu sok dihalewangkeun ku Sarah, lantaran memang Udin teresep lalajo TV salian ti berita. Tapi ayeuna Udin hayang nyaho, sanajan kumaha, Sarah babaturana ti leletik sarta kungsi ditunangkeun ka dirina, jadi ngahajang ngabaturan icih ngalalajoanan Sarah. MC geus naek kana panggung. Konon rasa cinta pertama adalah perasaan terindah dalam hidupnya. Selanjutnya, bintang film dan lagu televisi Sarah Gunawan akan membawakannya kepada Anda, single terbaru, First Love. Sarah kaluar ti kencan panggung make gaun malam anu ngepas cangkeng, icih langsung surak. Wow, bajuna keren, Udin teu komentar, tapi dina hatena mujiku dangdanan Sarah anu katempona memang elegan. Buuk Sarah anu panjang disanggulkeun ka tukang, kaciri sopan jeung leuwih anggun, jauh pisan jeung penampilan sapopoena, Lastri ngomentaran. Kacida gelis pisan, asa moal aya artis sejen anu bisa ngabandingan kagelisana. Lastri ngareret ka icih, lamun anjen tiba heula diajar seni, terus jadi artis, sigan ukur anjen anu bisa nyaingan Sarah. Icih seri, ma, abdi teh kagungan bakat seni, barina oge abdi moal kersa, suanten sareng awak abdi sanes kangge dipamerkeun ka batur. Lastri jebi, justru jadi artis zaman ayeuna gampang, teu perlu bakat,
Modal penampilan hungkul ges cukup, alus goreng sora, bisa diolah ku sound system, tempo artis sinetron, teu bisa menjiwai peran oge, anggar weh bisa jadi pemeran utama ari boga banget jeung awak alus mah. Ici gogodek, ma, ulah nyarios wae, abdi nuju ninggal Sarah. Tapi omongan emah bener pan, lain ukur omong kosong, cuk Lastri, terus ngareret kana TV. Wow, sorana meni halimpu, tah lamun artisna model Sarah mah lain saukur gelis, memang manehna mah boga bakat. Ma, ulah nyarios wae, cuk Ici, Udin oge ngarenjak nembo penampilan Sarah, dirina tenyang kasacongo bu oge lamun sora Sarah sakitu hadena, pantes penggemarna loba sarta diaku jadi artis internasional, sorana nyelengking tarik tapi ngenahan kana coli, moal eleh ku Adele. Udin ngalenyepan lirik lagu kata demi kata bari meremkan panona, sabab cenah eta lagu ciptaan sorangan, nyaritakeun cinta pertama saurang gadis kahiji lalaki, sanajan sarages beres nyanyi, sora merduna masih terus didengeun dina culi Udin. Udin karek sadar terus bentas saenggeus ngadenge Icih keprok bari muji penampilan Sarah. Keren, tiap lagu naon wae anu dinyanyikeunna pasti orisinil sareng raosan kadanguna. Icih ngararet ka Udin, Kang, Sarah bade konser di Bandung, kersa akang nyerengan abdi nongton. Udin rada era kupananya Icih, sabab Sarah geus ngondang dirina sacara langsung sarta ngajanjian mere tiket VIP, tapi mustahil Udin datang sorangan, jelas kudu jeung Icih, Udin ngagerentes dina hatena. Sanajan kuring teu boga niat nyereikeun Icih, sarta kudu hormat kana perjanjian tunangan anu geus dijieun ku kolotna, mustahil Icih teu diajak, ngan pasti bakal aya salah saurang anu bakal rajet hatena. Ningali Udin kalang ngauleung, Icih ngarengik, sakali weh Kang, sarengan abdi bade ngagaleuh 2 tiket, akang teu kedah ngaluarkeun artos. Udin nyaho, Icih ngefans pisan ka Sarah, mustahil teu lalajo, sanajan teu dibaturan, pasti Icih bakal indit sorangan, Udin oge geus janji ka Sarah bakal datang, mustahil Udin oge teu lalajo. Akhirna Udin ungguk, enya, pasti akang bakal maturan anjen, masalah tiket, anjen teu kudu meuli, akang rek nyarita ka Ilyas sangkan menta 2 tiket VIP, sarapan masih kaiket kontrak kerjasama jeung farmasina Ilyas. Katamba kulawarga Gunawan oge kungsi ditulungan ngaramal ku akang, pasti moal pelit lamun dipentaan 2 tiket VIP ker akang. Tiket VIP, Icih kerung, biasana tiket VIP taraf diical ka umum, dina diikalna oge pangaosna tiasa 10 juta. Udin seri, ku bantuan Ilyas pasti bisa, ulah hariwang. Hatur nuhun Kang, Icih atau terus nangkep Udin, pipi Udin diciuman. Udin ukur bisa ngauleng bunga, telila ponselna disada, aya chat ti Sarah. Kang, nembe ninggal teu penampilan abdi dina TV. Festival Musik Indonesia secara langsung disiarkan ku 4 stasiun TV nasional, jadi saenggeus Sarah balik ka backstage, langsung ngecat Udin, Sarah hayang nyaho kumaha pendapat Udin masalah penampilan Abiu. Awalna stage manager menta Sarah nganyanyikeun lagu sakumaha anu kungsi latihan waktu gladi resik, anu temana, persahabatan, tapi saenggeus panggi jeung Udin, Sarah boga inisiatif ngarobah laguna jadi, cinta pertama, sanajan loba anu teu satuju lantaran geus asup kana schedule, ngan ku sabab Sarah maksa. Akhirna disatujuan, untungna tim musik pengiring bisa nyesuaikan, jeung Sarah oge bisa tampil alus tanpa cacat. Lagu First Love anu dipilihna sabenerna ditujukeun keur Udin, sabab dina lagu eta aya lirik anu khusus ditulis keur Udin. Sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku terbakar sangat dalam, aku menyeberangi lautan manusia, lalu aku menemukanmu, hanya untuk memberitahumu, bahwa dalam hidup ini, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Udin memang geus ngarasa lamun lirik eta ditujukeun ka dirina. Tapi Udin teh hayang nanya masalah eta, jadi buburu malesan chat. Enya, lalajo, sora anjen alus, laguna oge ngenahan, anjen tampil sampurna. Lagu eta diciptakan ku abdi, khusus kangge akang, cuk Sarah. Anjen anu ngajiena, Udin kerung, muhun, abdi pan penyanyi sekaligus penulis lagu, sadaya lagu abdi, karya orisinil abdi nyalira, tembal Sarah. Oh, hebat, akang teu nyangka, cuk Udin, abdi diwaramaen piano ti aalit ku ibu. Kadang sok bari hahari ringan nyalira, teras diserat, awalna waktos SMP aya produser anu uningan, lajeng abdi dipiwarang ngiringan audisi musik, nya hasilna janten sapertos ayuna, tos puluhan lagu anu diciptakan ku abdi, sadayana hit, cuk Sarah. Wow, anjen bener-bener hebat, oh tandingna, cuk Udin. Lagu anu nembe eta pangenggalna, didamel samulina ti Bandung waktos munggaran pendak deui sareng akang, cuk Sarah. Nuhun geus mangajiankeun lagu keur akang, nuhun oge anjeng geus inget ka akang sanajan geus belasan tahun teu panggih, cuk Udin. Memang sakeudahna, salira salaki abdi sanaos teu acan resmi, cuk Sarah. Udin langsung jempet teu malesan deui, sabab lila teu malesan, Sarah nulis deui. Abdi moal tiasa panjang lebar nyarios, ibu sareng bapa parantos ngantosan di bumi, abdi kedah enggal uwih, cuk Sarah. Udin nyaho, TKB artis bisa milu Festival Musik Indonesia, jeung tiap artis anu milu oge ukur, bisa nampilkan salagu, jelas saberesna nyanyi, bisa langsung balik,
komodi Sarah, anu memang imahna di Jakarta. Enya, sok balik, hati-hati di jalan, cuk Udin, hatur nuhun Kang, cuk Sarah. Udin mesakan di ponselna, terus lalajo di artis sejen anu keur nyanyi dina TV. Di A04, kulawarga Kusuma oge masih acan sarare, lain tetunduh, tapi memang teu bisa sare lantaran betengna masih lapar. Katamba Rukmini jeung Unah keur narungguan gena, Lexi jeung Tania sarare, tapi tiluana kala lalajo Festival Musik Indonesia dina TV di ruang kulawarga, alhasil opatanana beki lapar deui. Bari lalajo, gena, Lexi jeung Tania terus dalahar, nepikeun ka pasakan anu sakitu lobana teh beyak, pas acara Festival Musik Indonesia dina TV Rengse. Tiluana karek naraek kana lift ngajuk-juk ka lantai 3 pikeun aristirahat tanpa beberes lah, atuh sesapiring urut dahar ngalayah dina meja di ruang kulawarga sarta di ruang makan. Rukmini jeung Unah memang boga niat turun ka lantai hiji pikeun maling daharan anu aya di goah, jelas duanana aratoh pas ningali gena sapara kancan naraek ka lantai 3. Buburu duanana tituturubun turun ngaliwatan tangga bari mawa keresek, sabab lamun make lift mah pasti bakal kanyawan, kabeh bubuahan dina nyiru diasupkeun kana keresek. Kitu deui bea sagelas, diasupkeun jeung gelasna, ukur disesakeun kopi pahit, surutu jeung parukuyan anu masih ngelun, terus duanana buburu naek deui ka lantai 2, Rukmini ngajingjing keresek, Unah mawa toples uyah, kecap jeung pecin ti dapur, sarta opat mangkok jeung sendokna. Sanepina ka lantai 2, bea sagelas langsung dijieun bubur dina Magicom, cayina dilobaan terus dipurulukan uyah jeung pecin, bari nungguan bubur asak, bubuahan didalahar heula ku opatan. Saenggeus bubur asak, sanajan encer tapi kabeh akhirna kabagean samangkok ewang bari ukur dikocrotan kecap. Isukna, Udin hudang panghulana, saenggeus mandi jeung salat langsung ka lantai hiji, ngajieun enteh sagelas terus diuk di ruang tamu. Udin nempoan status batur dina ponsel, kareret aya status warni. Hari ini saya berangkat ke Jepang, diperkirakan selama 1 minggu, untuk urusan bisnis di Bandung. Silakan menghubungi Henry di kantor pusat Nata Prawira Group. Sedangkan di A04, gena sapara kanca oge geus harudang lantaran kudu digarawe deui di supermarket, saenggeus tiluana marandi jeung darangdan, tiluana turun babarengan bari mawa 3 bungkus mie instan, langsung ka dapur rek masak mie keur sarapan. Harita Lexi anu masak, sedangkan gena jeung Tania ngumbahan piring urut peting, gena ngareret ka goah, gena kerung, sabab sakanyaona panto goah tadi peting ngahaja teu ditutupan sangkan sengit menyan nyambuang ka jero imah, tapi naha ayuna nutup, saha anu nutupkeun. Sabab panasaran gena nangtung ngalengka ka goah muka pantona, pas nempo kana nyiru, gena ngarenjak, sabab esina geus wohan, kari nyesa sagelas kopi, surutu jeung parukuyan anu geus parem, mustahil lamun dihakan beurit atawa ucing, gena langsung nyuriga ka Rukmini. Koplok, si Rukmini wani maling sasajen aing, Rukmini acan hudang, teu disangka panto kamar dibuka ku gena anu ambek, acan kumpul lelembutana, gena geus nyuruntul langsung nyabok pipi Rukmini anu masih nangkarak naranjang. Ari sia waras, sasajen aing nepi ka beyak, sabab dicabok tarik, sira Rukmini karasa liar, Rukmini murungkut nempo banget gena nu keur ambek. Hampura gena, tadi peting kuring lapar pisan, gena kekerot. Lapar mah urusan sia, naon urusana jeung aing, sia geus wani nyokot daharan dina sasajeng aing, hartina sia geus mimiti wani ngaganggu aing. Rukmini beki murungkut, anjeun geus wararek dahar sedengkeun kuring kalaparan, padahal saya mah, kuring geus kolot. Lamun kuring nepikeun ka paeh di imahi lantaran kalaparan, meren anjeun oge bakal era, anu didahar ku kuring barang tepira, ku anjeun dijadikan sasajen, lamun buruk pan kala jadi mubajir. Gena ngahuleng, tapi panona tetep molotot, Rukmini nyarita deui. Anjeun ngajieun sasajen sangkan rejeki anjeun lancar pan, ku kuring didahar lantaran kuring kalaparan, hartina anjeun geus nulungan kuring, tindakan anjeun jadi pahala, daharaneuna oge manfaat keur kuring, berkah keur sararea. Sanajan gena ngarti kana maksud omongan Rukmini, tapi ka ambekna masih ngagedur. Oke, kuring bisa ngahampura ka anjeun, tapi kuring lain niat nyediaan sasajen keur anjeun, anjeun boga hutang sasajen ka kuring, gantian. Rukmini buburu ungguk, enya, ku kuring digantian, kira-kira sabarahan, ngan moal ayuna, sabab kuring teu boga duit sama sakali. Gena kerung, terus nyarita, teu kudu ku duit, pangnyesuhkeun baju sabage gantina. Rukmini ngalengis. Tapi poe ieu kuring kudu digawe sabab geus teu boga duit pisan, lamun kuring teu digawe, kuring bakal kalaparan deui. Teu paduli, cuk gena, nyusuh atawa gantian, lamun rek ngagantian, kudu ku barang anu sarua jeung nu geus didahar ku maneh, kuring embung digantian ku duit, tapi ayuna, ulah diengke-engke. Rukmini cerik, gena, rek kumaha ngagantiana, kuring teu boga duit saperak-perak acan keur melina. Lamun kitu nyusuh, montong loba alesan, gena nyorongot. Rukmini nyaho, lamun gena nepi ka ambek deui, pasti dirina bakal disiksa, akhirna Rukmini ungguk. Enya, kuring nyusuh,
Gena ngaleos ngabejan Lexi jeung Tania sangkan ngumpulkan baju kotorna. Telila tiluana ges daratang ka kamar Rukmini bari narangkep sesahan, ternyata lain ukur baju, spray, urung bantal, selimut, kabeh di barawa, ditumpukeun harapan Rukmini. Rukmini kolohok nempo sesahan anu ngagunung, disangka ku Rukmini anu Gena hunggul, mana mesin cuci gas diangkut ku pengawalna Renal Dewi, kapaksa meren kudu digilesku lengan, Rukmini nanya. Sabuna mana, Gena jebi, tadi peting dina sasajen pan aya duit 1000, belikan sabun, lamun kurang, aya sabun colek di dapur, pake. Akhirna dibantuanku Unah, Rukmini poe eta teu digawe deui, duanana nyeseh baju Gena nepikeun ka tengah poe, karek beres, duanana ngalungsar di kamar ngariung opatan, saprak kajadian Karsidi jeung Dudung nyulik Lastri jeung Cynthia, kahirupana langsung ngagejer deui. Di A05, Udin sakulawarga harita keur ngepak barang, diasup-asupkeun kana mobil. Sabab rek arulin ka vila pamandian Cipanas pamereti Isak di Ciater, rencanana keur 2 powyun, matak barang anu dibawana lumayan loba, salian baju salin, snack jeung inuman, Udin oge ngasupkeun sapedah lipeutna. Cynthia di imah kontrakana, keur lalangkarakan ngahuleng bari nungguan anak buah Kang Bahar nganteuran dahareun, hudang sare betengna karasa lapar pisan, jadi tecenggat, kala guling gasahan, saprak dikerem ku Udin, kadaharan sapopoena memang dijatah, ukur 3 bungkus mie instan, 3 endok jeung sabotol cai mineral 1,5 it, diantaran tiap isuk-isuku anak buahna Kang Bahar, ngan teuing kunaon ayuna rada telat datang. Telila panto diketrokan ti luarku anak buah Kang Bahar. Bu, hapunten telat, tadi abdi jajab murang kali, heula ka sakola, panto tiasa dibuka. Sabab memang panto ditulakan ti luar, jadi Cynthia ukur nyorowok nembalan, bari cengkat nyampur keun. Buka, sanajan dirina anu nyekelan kunci, anak buah Kang Bahar memang kudu menta izin heula muka panto. Sabab kungsi sakali, pas nganteuran daharan subuh keneh, Cynthia masih tibra sare, sabab merentuman sare make kase, ari dikontrakan ngelekep panas, jadi Cynthia sarena tetaranjang, awakna ukur ditutupan ku simbut, ngan sabab tibra, siganna simbutna katejehan nepi ka ngabulik lak muka, harita anak buah Kang Bahar dicarekan lak-lak dasar lantaran dianggap tesopan. Pas panto muka, anak buah Kang Bahar teu asup, keresek dina lengena langsung diasongkeun ka Cynthia, ku Cynthia ditarima. Tapi Cynthia kerung, sabab keresek teh asa leuwih berat. Nah rada berat, anak buah Kang Bahar tungkul era. Muhun, kumargi abdi telat ka dieu, kaleresan di payunan sakolahan pun anak aya tukang gorengan, jantan abdi ngagaleu kangge ditambikeun kana jatah ibu dinten ieu, aya bala-bala, cireng sareng gehu. Teu disangka Cynthia kalah nyangangang, kadaharan runtad dibikeun ka aing, dianggap ku sia aing pantes ngaakan gorengan, anak buah Kang Bahar anu memang preman langsung kasinggung, jelas malik nyarekan, dasar awewe koplok. Teu bisa disopanan sia, dibere lain narimaken, kalah nyarekan, loba jelema anu ngahakan gorengan, tapi anu wure, komo bari ngahina nyebut runtah, lamun mungul, diekan balikan deui, montong ambek bari tipe polotot, nyambung.